Oh, ayah. Nah, camang. Tuh. Acang. Ayah, Kang. Ya, acang. Ayah. Tapi tinggal endog aja. Tinggal Sun. Tinggal endog aja. Nih, seep. Saya seep. Ngep kan. Tinggal endog aja. Ya. Endog aja. Ya. Endog gede. Endog ayam. Aja. Sausan. Sing lada. Lanjut. Lada. Siap. Sambal. Sambal. Supaya cenghal ya. Siap. Si Acang geroba duit yuk. Rupa-rupana juga pak gajian digawe na yuk. Pentas yuk korete ya si Acang yuk. Masih cepet nu bagus mana nama gitu ge. Si Acang asan rezeki na yuk. Paling dipentak bagus mau si Acang. Urang minta dibayaran ayah cenah. Hei, bayaran. Cantik toh. Wah, asik. Ya bos sana. Asik. Bos. Tinggi deh. Iya, dia Kang. Dasar si utak ya lo. Basana Kang. Iya Kang, dia Kang. Kang basana. Bisa ladaan. Saus. Apa ieu heula? Saus dia. Tukang bakso teh lieur. Iya saus. Urang numpang heulana. Kecap ieu beuladi ieu kecap di dia. Kecap. Kunaon si utak anu ti heula di ladang. Anya balah heula wae ada teh lah. Sentimen ieu mah tukang bakso aing ieu. Nih, Deta. Nengjen. Ayo sambal aja. Ya. Tukang bakso sentimen. Tinggal daging sayapnya ya. Pas ayam ini ya. Jadi. Iya, jadinya. Sausan deh. Bener tuh tukang bakso edan ieu mah. Tukang bakso teh. Kan. Si Uta diberesin dah jepit. Uta. Jangan, anu direbut nang Uta. Diaduk-aduk lah, dari coba buta, geus di uyahan geus, di sawasan geus, di kacapan geus nya. Ya coy ya. Tapi salah. Ya mat, tukang bakso narada kieu sugan. Aing dibere si Uta diberesin dah jepit. Aing mah ieu rasa naon ieu bakso teh? Rasa mobil apa rasa sendal jepit teh? Iya. Tak gitu rasana teh. Kurang uyah teh. Asli deh. Cayan. Iya tukang basana iya. Tadi ieu cayan deui nya supaya asinnya. Cayan deui. Si Acam emang bager bener. Pajeng tukang bakso ada stres. Laku si Uta diberesin dah jepit. Tunggu tuh si Acang geus ngadaheun tuh seep. Tuh, seep. Wah, nikmat banget. Acang, nuhun Acang. Mana segede milik rejekin Acang ajeng teh kieu oge si Acang. Sayapnya sayap. Kemana? Sayap. Bagang heula ieu. Aduh. Sayap lagi euy. Gedeng. Aya kene rasaan mah da. Ieu sayap, aya kene sayap. Uta. Eta si Acang Sayap jelema buta mah keun we bersayap ukurin. Eta. Ya. Kita. Uta, siapa bayaran aing Uta? Tuh si Acang bayaran, kabur si Acangna. Di toilet cetok. Si geus di dieu heula. Aing bayaran, si Acang bayaran sia. Eta sayap gegel.
Bye. Ih, lain salah. Iya ka dia. Tah sumut ieu eta. Deh, mantapnya rasana. Ini sayap atuh teh tiga bagian sayap. Dan dong beak tadi, si Acan. Ya si bos Acan. Si Acan. Tadi itu ke telepon. Iya si Acan bentar direk bayaran. Si Acan. Ih, heula oke. Si Acan heula. Nunggu si Acan. Tadi itu ke telepon enggak? Iya, batur si Acan. Bos Acan. Enggak baso. Kemana si Acan sih? Kemana? Yang baso? Ayang yang baso. Siap. Kayak mayat Acan. Iya tukang baso iya. Acan mayar lah. Iya, tukang baso, Pak. Iya. Oh iya. Tadi itu mah wah saha. Iya tukang baso nya. Acan ya. Si Acan. Nya kedap. Kedap. Lagi sama San? Sila ada? Nya. Nya. Ini saja. Muli sana. Muli. Si Kijut. Ya saya ngarang nih. Kijut. Oh, Jujut. Mana au? Iya, di dia ya. Batur di dinya meureun. Tengeuna ieu mah. Tapi aku. Tengeuna ieu mah. Ku. Tengeuna pisan. Biraku baso pagodangan eta sare eta kabeh tadi. Tengeuna pisan, tengeuna. Biraku lu bener ya. Bener. Ngaledek teh mah tukang baso. Tengeuna. Baso super ya, guys. Geus ka koncara ka mana-mana. Tengeuna pisan bener. Nu bener. Bener. Jujur tengeuna. Nah hina teh mah beres ya. Beres mah ya. Ya kemana si Acan ya? Bayaran nih, Pak. Baso geus 4 mangkok kan kala labur wae goblok. Untung baso orangnya Epkun. Geus 4 mangkok tuh. Bawa mantap goblok areueun nu ngarep mayarana. Goblok banget pas si Acan. Itu gitu mayar dia teh. Itu teh. Isi toh teh ya, itu mayar riwayat teh. Goblok ya. Iya naon iya. Kuku.